Iya anu ngaran Arjuna memang kaula dek dibikin moal anu ngaran Semar Bandar Nangka tibatan masrahkeun kaula leuwih hade ajaling pati bener iya tega larat tega pati geus buleud kaula ayo kadieu sia dek kumaha hayang ayo sia lesotkeun denawa naon lesotkeun aing wah we ayo sia usik dunungan dialungkan jangan tuh teh Panyar talelo mawa ngapar pusaka terus kena dihin pinasti tersayang terus kena dihin pinasti tersayang denawa dicasar bolangkeun ku aing walah agan nuhun agan salamet dawala pidoa ti maneh sumuhun nuhun kulan boro hariwang dasar satria pinilih bade urang sasar ti korona tadenawa anu bir boro rek dibajeg ku abdi nama teh ali bejaan si Astra jinga ulah cicing hareupeun bisi kasabet ieu panah saya kulan saya mah jeung Loh. Lurat teret atuh. Bisi nojos kana soca. Ada. Ai maneh dek ka mana? Bade nabeuh. Nah, teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak lah. Naon ngiring nemak. Boga panahna, lah. Panahna boga gaduh mana ieu sia. Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein. Di Baghdad bukan di Ar. Ieu pusaka Baghdad teh. Senjata kimia pemusnah massal daya saja di Afrika. Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika. Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun
naon teh negara pula kalerna India iya di Bogor kaki dua iya keluar ti Cakung nyingkah sia buru-buru aling kucing harapan kaula janji ngaganggu anu ngaran Semar Badranaya ancurkeun we naon healing bisi kasabat bisi kasabat di korot eta akang baru lepas awas senjata dewek masuk murang maring sok kamu pugu darah tinggi senjata aing mah sok kamu pugu senjata kamu kade tembak aing lah haling duala siapa naon ri akang ongkoh nyumput tuh nya tukangan kai irungna nolol dapanya lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot nah pan kuring mah di tukang oh nah itu naon ya modar siapa Hush. Hush. Goblok je euy eueuh bensinana. Geus beunang mah kabeh beunang ku aing mah tingalikeun. Bisa jadi teh. Sakarat teh. Sapira Den kuningan. Teu sapira sia. Teu sapiring geuning euy. Di pintu sapira. Maruka ulah ilaha Dunungan nu di kolot teu tinggal. Manawi teh sanes dunungan ulah.
Ari bapak maneh, bapak maneh nyumput nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Naku sahakeunana ku abdi tingali heula panahna. Panahna tingali heula. Sidik-sidik panah dunungan jeung nu akang beda. Udah jauh dunungan malemes. Ye nya nu agan geuning ieu mah. Ada mah sering di Allah. Kan dunungan nu akang. Oh, anu dewe ka mana nya euy? Kaget deh ka euy. Wah babas ka Jakarta kan Kabinti kang baca dia. Lain naon eta Aden. Are-are we nu boga mana? Sana pendangkeun Aden. Iya geuning gede. Alah. Alah, salamet euy tuh. Alhamdulillah, sang jadi ngeta. Nyangsang ni tangka sukun. Tatokeun jangan gitu. Alah, ya Bang Bara deui. Elo siap. Nyari tulungan kan jadi luka bara. Sugan teh saha we, aduh. Aya kajadian bener. Tolong. Sakitu ge salalamet. Kurang 5 menit silaka maneh. Aya kejadian naon ieu si Cepot Cinewala? Bukan teuing Udah. Hei. Udah. Aya aka salamet. Salamet euy. Hari silaing. Kuring mah paeh. Udang sia. Alah. Tulungan. Tobat teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Manawe teh sanes restu ningrat ieu teh. Dieu meureun. Udang ah. Udang. Alhamdulillah Gusti geuning Bapak Panglima ieu. Ngahaturkeun semua bakti sulan ditarima won.
bagi kejadian naon maneh bagi kejadian naon alhamdulillah gan dasar kudu salamet abdi nya dasar kudu salamet nya bangna maneh aya di luhur naon abdi teh dialungkeun usaha abdi teh nuju dipila pangaulaan Arjuna ya tuluy biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun Juragan Arjuna geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial kangge masyarakat kaum lemah doa apa sareng sajabina ya no agar nuju ngarencanakeun kitu bade ngondang seni itu seni ieu kurunjung teh kulan aya buta gede teh aya buta gan gede aya buta sakitu teh jangkungna kagigir sakitu katukang sakitu kahareup sakitu kagigir sakitu tuluy eta buta teh kulan sumpingna ka payuna Juragan Arjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapa menta bapa maneh nuhun keur naon kang etung mah cenah dugi kadi sajajarkeun jeung eme bapa abdi marukana meureun bapa abdi teh kelenci hideung kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge tokmol pisan mentana teh atuh puguh we Juragan Arjuna teh janten nafsu ngagudu-gudu teu tiasa dieta kulan dor pasea ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta di mana teh di ditu neme abdi teh dialungkeun kulan ku salah seueur buta wong edan jadi rek ngalan nyawa bapa maneh nuhun kulan di belah mana dah paling ditu kulan ini nah manehna nu ngadupak manehna nu neungeul haling atuh aing tunggu sakalangan saja atawa si lain teh heula nah maka jeung haling eta lega jalan teh eta jalan ka Bulumbung atuh heuh kosong euy sakitu jalan gede Sami Arjuna oge dialungkeun ku buta-buta. Untung Gatot Kaca tiasa nyalametkeun. Woi. Aduh, Gatot Kaca. Waduh. Sembah kapihatur, Paman. Nuhun kasih. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu timalan kengeng wartos di astra jingga sareng dawala cenah kasumpingan buta-buta si cepot si dawala salamat parantos nuhun kasih palih mana juri-juri nena wajahna bantuan newak mang uyuk sumaga belah ditu mios kawan dasar kudu salamat alhamdulillah nuhun anak King Gatot Kaca
Ya di baledog aing. Batur geuper teh. Kamara nanya jelema teh ada reueuh. Duka teuing atuh lalumpatan. Atawa mana lodar meureun. Hei. Dendawati mana sampean? Mun urang ngomong. Saha ngaran? Ngaran kaula Gatot Kaca. Hah? Gatot Kaca. Kasep ngaran teh Samsudin. Lain da abog jalma budak kadena. Teu nyamung sia. Hei Samsudin. Mana we karep sia? Naon? Ka mana karep? Di Jati Asih. Dasar. Aden tong di Bandungan teuing bari nage atuh. Wah. Woi. Alah, tong ditongengkeun sia ge lo. Montong ditongengkeun aing, montong ditongengkeun kurang ajar. Wah! Alah. Walau. Awakna mun itu as. Gelo. Kawas tihang listrik ke di lutuas. Woi. Wah. Alah ampun kurang aja. Loh. Lain mana teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Dina tumpukan jarami. Kali angke. Ameh babarinya lambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas. Nama saya? Heeh. Manya. Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupa kieu? Kekelanan. Oh, si Sule. Alah. Si Prikitiu. Woi, tiak. Ya, cek aing oge di kumaha. Ajik. Pakai maco. Goblok sia. Itu. Hei, okolina. Ye meni lingas. Di dieu sia tadi dieu tah. Tah di dinya anjing. Itu. Oko pasrah tapi Hei.
muni ngagolosor doa di bobodo mah henteu nyingga tapi kemana bieu weh goblok aya naon gelo bujur aing di kitu we terus sia Gelo entong makajeng nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Wah. Iku maneh. Ai kagaraga. Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput beren Kang. Oh. Nyumput ke. Hei. Sugan teh moal datang deui euy. Salamet nya ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Ayo usik Eta Kang mana? Wah, baru kada beunang meureun. Wah. Gelo ngabinti heuh. Ngabinti heuh. Iya, modal sa. Anjing. Eta gerakan naon eta? Hebat deuleu. Weta. Esak. Iya. Oh, sia. Aya eta Kang tentara. Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Iya bener. Woi. Woi. Dari Kakak. Tulang siraje. Woi. Aya eta dipunak. Ingat dong dibawa ulin gitu ah. Oh, serius. Oh, iya. Ari sugan jeung lain ahli silat. Musik atuh. Gelo. Tah ya kon. Iya, tah. Iya. Iya. Mereka bobohan. What? Lain dari mereka kesempatan gua antep men. What? Ajik aya. Gelo si ajeng jambak si Cinawan. kanjut aing dipencet. Gelo ieu leutik-leutik ieu mah. Usik nama. Musiknya lain lumayan sesuai.
Jang. Aduh. Tadi ya siapa? Gelo amun saya. Akang rek naon. Rek naon no. Anjir, mun gede dulu. Besar amat. Alah. Walah dulu itu. Nyaan dulu eta anak Semar berjuangna. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Moal ngejas satu yang beas aing hayangnya nepi ka perbah mana. Wah, sia. Awas aing bakal ngaluarkeun angin puting baliung tina sungut baham aing. Bakal kabawa angin sia. Katot kaca paseret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham ieu denawa. Wah, moal kuat sia. Nadah angin anu kaluar tina baham aing. Kurang ajar. Coba dek dibikeun Arjuna si Semar. Ansur lebur papan kari tulis aing teh halangan-halangan. Dua kalanya baru kana kumaha meureun. Wah cilaka euy. Ya. Wah. Kamana eueuh? Bakat ku lepas. Ampang pacenet. Eueuh dulu. Gaya. Ning. Hei. Gelo deh ke mana? Ke itu. Ka sebelah teh depa. Ngabecir. Kaduhung teu dijejek wae. Dola kabur sia dola. Hah? Kabur buru-buru. Wah. Sanajan nepi ka pelembah mana ku aing si Semar tetep diudang. Aing terek maling pusaka negara Amar tak layang jamus kali musada lambang kagungan negara. Lamun si Semar teu paeh dina harti aing moal hasil deui lamun si Semar teu paeh heula. Meureun kabur si Semar. Kabur pina mah. Wah, sia moal teu ngulon kaburna diudag bae cahayanya. Anaya. Duh, ieu. Kabur di tempat oko begalan patina Arjuna. Ya, Pulang palang siang ya. Lain ieu buta ti mana aing kaget ya. Duka teuing uang nepi ka wasu dendam kawan teh. Make rek ngalanyawa sagala. Sumuhun kula. Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu. Duka eta juring ti mani. Duka di mana? Semar yawinang nong.
sebentar Kang Puputra ya melang kabar udah Kang silaing ditinggalkan komo dunungan dulu amuy kantos mati kitu komo ka putra hai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut pipaseaeun ai deukeut diomongeun gitu jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu luka teh teuing da aing macan aya pasoalan jeung batur deuleu ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya sumuhun aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin da asli nama urang tepan urang akhirat nya ujang kabeh bakal baralik deui kainya ngan gumantung kana amal perbuatanana sabab di ditu aya dua wadah nyaeta tempat nikmat jeung tempat ripuh eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana kabeh eta mah boh nu iman boh nu teu iman duh boa-boa buta teh ka dieu deuleu jang teuning heueuh we ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh dek nyangakeun sadaya-daya we cing hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh hei 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 geus eueuh ayeuna mah pengacara maneh geus eueuh pelindung nah dek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution nah rek ka Ruhut Sitompul sok rek ojah ka mana ai geus kieu mah rek pasrah we sim kuring teh nun rek pasrah sumarah we ya aing dekirata ieu mah cing kumaha kiratan najan mungkir da geus takdir najan mumpang da geus kadar milik diri bagja awak dek kabur tang tu disusul ngabecir tang tu diberik rek lumpat tang tu diudak hei 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 dina panustrunganana maneh bakal paeh mangga teh teuing hirupna paehna lain nu kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring teu hayang jeung teu mung eta sepuh teh pet dek dikumahakeun kuring heeh kudu kitu atuh kudu soleh pasrah sumarah
Dina panustrunganana sanajan lumpat ngulon ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mar. Sumuhun. Atuh da sia lelumpatan. Nawa kelingas teh. Denge. Jelema di udag mau lumpat eta jelema naon sabab lumpat? Sieun. Heuh beh dituna. Heuh nya eta sieun paeh diakan mau. Hayang salamet teh. Eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing kumaung ditungguan di luhur manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihanap keur calangap bari lapar ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya naik deui ka luhur maung keur nungguan anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh paeh sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting nyaeta beurit bodas beurit hideung ngan meureun heula paneuri paeh teh tamaneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua jadi lu yang duluan pergi mati oke? Mangga. Nyangakeun sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlayat saang bulan 14 teu geuneuk teu maleuk-meuk Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Pek ayeuna mah pek. Geura tungkul kana jukut geura tangah kasadapan pililiankeun dunya dua papasangan. Kulon wetan kidu kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki. Luhur handap. Nuhun mangga. Bisi boga hutang. Kasaha wae keune da aya ajangna keur bayar hutang mah seung. Bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papanggih ge kakara. Heeh. Bisi aya dosa nu ti heula heu hampura da puguh jelema kuring oge. Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran. Dek dipuncit ayeuna maneh. Suhun mangga. Caya pedangna ieu. Uluh. Heuh pek. Ari butuh mah kusim kuring. Kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana hate si laing pek. Alah nuhun mah. Nuhun aing maneh ke bangkena hayang dikulub hayang dibeulem. Kumadinya aing geus paeh mah. Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang diduruk. Atawa hayang di air keras. Kawas ipir aun. Kumaha nu hirup kuring mamangga teh teuing. Atuh cenah dialungkeun ka cai da asa ti cai. Di ruang atuh da asa tina taneuh. Cenah rek diduruk pek da asa tina seuneu. Pek. Dek dikaleuweungkeun heuh meureun kadupak angin. Asa tina angin. Ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan.
kuring mah moal tahlil ai geus paeh mah peke si lain nu hirup nu tahlil mah syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sia mangga mangga cepugu Semar Badranaya di Jamrat punukna nyaeta maksad ditugal jangga moa dicacag wae sumuhun mangga moa dimutilasi moa ai geus paeh mah sumuhun Semar Badranaya watek wantos duduk wong samanea Mangno satru sing madu trahing kusuma titi sing andanawiri trahing dewa kamanusan parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin lajeng miheulaan maneh nyaeta kaluar nyawa na tina ragana nanging ieu nyawa na teu katingalieun ku ieu denawa lingwang muksua salirana lingwang muksua salirana salira muksua sapisan nah sia jempe oh api-api papaehan goblok sia bar Semar soak meureun si eta murag meureun jantungna soak kabeneran aing mah teu maehan lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing hampura mar bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamus kalimusada lambang keagungan negara Amarta teh oh ieu maksudna teh supaya ulah diganggu meureun ku aing Gusti Prabu nyangakeun ieu wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran sia Arjuna teuing di mana ragragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginjeum layang jamus kalimusada aing ditaraga dipaok aing sieun dikepung eta si Bima galak teh hirup jelema teh heeh wah ieu wujud dek disakuan dek aing Ari Sugan teh lain dek maling layang jamus awas siap pembalasan gue ini saha tibana ya jeung ieu nu di luhur boh Batara Guru boh narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek dipaehan teh aing dek ditepungan ku aing ka sawarga supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana ya lapur bapak dewek di mana oh wah kacakung mah kata Tanjung Priuk oh biasanya bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas bareng jeung beurit hideung jeung ning lah naon urang ka Tumariti saya buah kabur bapak teh ka Tumariti
Wilujeng tepanga nuhun deh. Bade ngiring ngalangkung. Sae mangga. Kumaha upami urang ngobrol heula. Wah, rusuh itu deh. Sanes guna naon, sanes teh hayang ngobrol mangke. Nya, ieu mah sakedap. Hayang naon ngobrol jeung saha? Weh geuning. Saha? Teuing yo. Sugane rek manyer. Halah. Nya atuh sugane atuh urang teh da eueuh acara eta teh jarang. Nya. Kapok di nyeri wae aing mah. Ya. Di nyeri naon? Loba tim sukses anu ngabobodo ka ieu. Kitu akang. Temahna mah jadi we aing katipu. Sakitu titik memehna mah. Lapur bekayeuna ditungguan teh eueuh. Sakitu itik. Oh. Heueuh, atuh da hanas peuteui teh dibeulem. Pinang teri eueuh deui. Nya. Dupi aden teh saha nya? Ngaran kaula, sungguh. Ngaran kaula teh Sukma Sajati. Sukma Sajati? Di Yayasan Amalillah. Bisa eta oge. Sugane atuh da ulah euy. Nya. Ningrat kitu geuning. Heeh, eta. Doakeun ku urang Aden teh Sukma Sajati. Di mana linggih ye? Jauh kaula teh. Jati Asih. Jauh nya Jati Asih teh pugu-pugu. Kumaha ti Pondok Buntet. Lain nya pondok nya buntet. Atuh moal kaange ku Ibu Nunung. Alah. Bade ka mana Aden teh? Kaula keur ngalalana mah. Keur ngalalana. Benar calana. Ngalalana teh berkelana. Dupi emang saha kakasih? Abdillah. Rano Karno. Ai eta nu pengker Abdi Marsana. Mulih ti mana bade angkat ka mana? Bade wangsul ka lemur abdi kulan tos usaha. Ti Bekasi. Naon pakasaban deh ngebengkel ya. Mobil, motor, sepeda. Sanes ya. Mau mobilan budak. Lain ka bengkel. Halah. Di mana linggih teh? Tebih pisan di Bogor teh ngulon. Ti Leuwiliang jas hujan. Jasinga mun asa heueuh jasinga. Abdi teh nuju ieu milarian jelema urang. Milarian jalmi. Sepuh atau napi murang kali. Ai disebut kolot datara di baju kawas budak. Mana awakna teh hideung, beungeutna bodas. Ngaranna Semar.
Semar naon pangna di teangan terlibat narkoba dan jelema teh coba pas lagi ka kolot teh bandar narkoba teh Semar teh kitu murukana teh naon pangna di teangan teh jarek ditewak apa abdi teu Densus 88 tak iya nu tukang penjinak bom bom molotot tim Gegana Wiyati Dupi Aden bade sarua kaula keur ngalalana teu menakan jalmi hideung anu ngaranna Semar teu lah nyeca cuklan melang makanya kusum culik kena teh kitu wah cenah mah di ala jantungna jelema teh teh jantung ginjal sok dialaan teh jualan ka kitu kulan jadi kumaha we jelema teh aya mangala duit teh nya bisnis organ tubuh heuh kulan tak kamari ge di abdi ngajepepeng tiluan ulan diala naonana diala tai ceulina lain kemana we karep ngomongna teh sieu asa nu ngaliwat pi omongan dina otak diomongkeun langsung ai teh kitu teh nyatu aing mah kumaha ada kira-kirana den abdi tak bakal panggih deui moal jeung jelema eta anu ngaran Semar moal nah jog-jog moal teh pupuguh nah pangna moal sabab maneh mah tukang bohong naon bohong nya naon bohongna aing ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput maneh nah saha ngaran kuring cing jog bohong papanggih ge kakara di dinya jeung di dieu ngaran maneh teh cepot anu tukang dawala walah anjir paranormal dulu murid Mamah Loren mun teh muridna Joko Bodo meureun bener ngaran teh cepot sumuhun teh baheula ge can digenti atuh make ngaran batur atuh kitu mah wajar sakitu mah cung ari aden teh bade kaula mah rek kasawarga bade kasawarga sugan apa anjeun jalan kasawarga wah moal panggih ku saha nya ku di dinya naon sabab tukang bohong naon kaula tadi ka kuring nanyakeun saha ngaran gitu tapi nyaho di dinya eta teh ngabohongan diri sorangan naha atuh nyaho mah make nanyakeun tadi sing pikir ku di dinya atuh kitu sok teh kaula mah ngadoja nah maka didoja da lenti kukur kade besi gelut iya wani ngeuneng gelut oge sok wae kana gelut teh eta mah cepot kan bisi maneh teh apa bapak maneh teh anu keur diteangan teh ieu pisan naon bapak maneh anu ngaran Semar nu keur diteangan ku maneh teh ieu tah ya ada yang syarek nipu ieu mah loba nu dihipnotis dihipnotis teh anu sok batuk teu eureun-eureun
bronitis atuh teh mah dulu. Maka jeung aku bapak kuring kumaha maksudna teh? Heueuh, kapan anu keur diteteangan ku buta teh ieu tah. Wujudna mah geus dibawa ku buta tapi eusina ieu. Buta naon? Apan tadi teh datang ka hareupeun Arjuna pan? Aya maneh, aya bapa maneh, heuh kaula. Alah, nyaho kana perjalanan urang. Wah, heueuh bapak urang, tah sia mimiti ka hipnotis. Kade sia kade. The relocate dibikeun ge. Mun bada dina loketna ge angan ukur urek. Urek jeung bulu hayam. Nu diansam ku buta rek dijieun tumal ku buta teh kaula. Bapak urang tapi amuan heula sampingna da cirina ge bapak urang mah dina samping seungit surga ciri khas di dunya moal aya seungit kajaba ti kastori nyaeta seungit sawarga sing lamun bener-bener bapak kuring sinjang teh bade diamuan ku abdi pek punten ieu nya sok Allah heeh demi Allah aing mah swear wah iya mimitina ka hipnotis henteu ieu mah asli bapak aing ieu teh halo bapak nanaonan ieu bapak teh ah bohong sia teh pecahkan ka sok euy Allah oh teu sangka geuning bapak urang nuhun bapak salamet keneh ai wujudna mah dibawa ku buta ai nasib Arjuna jeung Gatotkaca wah pasere-sere jeung angin duka mana rag-ragna cing ai garwa bapak saha Siti Ragen urang mana urang Sekar Mume ai putra bapak sabiji 3 muka hiji maneh muka 2 Sidawala muka 3 Gareng padahal sebenarnya mah aya 4 jeung si Tukul ampun nya geuning bapak nanaonan ieu bapak kikieuan hayu jang sabab di dunia eueuh balad deui di mana Gatotkaca Arjuna geus eleh geus teu mampu ieu lain buta samanea nu matak urang ka sawarga urang minta tulung ka paman maneh Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru eta teh saderek kitu mang maneh teh anu jadi raja Triloka teh anjir berarti bapak urang teh beunghar euy geuning urang teh turunan ningrat da wala turunan ningrat darah biru anjir sugan teh darah tinggi anjing darah biru turunan menak urang teh da wala euy hayu tuturkeun bapak ka urang ka sawarga nya eta mah teu langkung sapu mangga teh teuing ira ayeuna udah jauh moal tapi ku sabulan urang make kakuatan nyaeta urang make aji sari ning gampang saniat-niat teh
gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara aya kitu bapak teh iya nuhun atuh disangka ning bapak aing teh jespon no 7 dewek lamun dina bintang film sahajing dewek Bruce Lee hebat ai kuring mas lain kemana we karep sih mah lamun dina imah we hotel ai kuring ung lamun dina bubuahan dewek apel ai kuring ti ucing enggak sih ngomong jeung sia mah pipaseaeun hayu urang irit ka sawargajak mangga ngiringan yang bapak nam teh heula nuhun Pak paingan emak bogoheun nya teh we geuning aslina mah kasep we iraha abdi rek di salinan ke lebaran aja Pak lebaran nuhun Bapak geuning Bapak teh lain jalmi samanea geus hebat jang ulah nya nu matak ulah dihina ge Bapak dewek mah kitu kitu kan saya kolot aya oeng-oengan di sawarga Manilo